sadayana masih tiasa jumenung di alam dunia. Urang dipaparinan kapercantenan kumelar di alam dunia pujijin jeung widina Gusti Nu Maha Suci. Shalawat sinareng salam aing urang sanggakeun ajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para tabiina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana diangkeun janten umat pantenna dugi ka yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Sakali deui simkuring sejak nganuhunkeun ka sadayana wargi urang sadayana anu parantos rurumpaheun ngiring aub dina raraga nyangku tina sasih mulut ieu. Mudah-mudahan hibarna tina sasih mulut umelarna ka alam dunya ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahibaran ka urang sadayana bisyafaati Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Simkuring bade ngabeberkeun saalit ame langkung abdol ciri-ciri ayeuna cara-cara sakurata sakurati sasajen ieu lain erek nyuguh para juri, tapi ieu ciri para pejuangan kolot urang sadayana. Tah urang ayeuna nu sebut nganuhunkeun kasadayana kanu parantos merjuangkeun urang tiasa gumelar ka alam dunya, anu parantos urang tiasa lahir ke alam dunia. Tah di dieu ciri-cirina ayeuna itu tumpeng, ayeuna itu sasajen, artina naon ieu kudu leuwih ngartos sangkan saajen antara urang jeung lahir jeung batinna, antara ruh jeung jasadna, bela keur agama bela keur lemah cai. Tah di dieu meureun katineung cirian ku hanjuang diteundeun dina handeulem sieum bahasa sepuh mah. Tah ieu ciri-cirina berupa pakakas pusaka memperingati ngahargaan para leluhur urang sadayana. Tah sasajen teh jasa-jasa perjuangan. Ayana jagong, ayana pare, ayana lauk, ayana nu karari itu segala macemna sarupa-sarupa jauh bubuahan. Ieu jasa-jasa marantena urang mah tinggal kariam nan saukur ngitip hiji. Tah di dieu meureun urang kudu bisa nyaangan laku lampah sangkan sabeneré mangan karena halal gawe karena suci. Tah di dieu kudu cek sacekna pasatipasna cirina pakakas. Tah ieu ciri Islam sajati. Ari Islam teh saling salametkeun dulur jeung dulur, batur jeung batur sangkan jadi dulur. Tak ieu cis ieu sangkan urang anu sebut saling salametkeun teh ciri Islam nu sajati. Nu sajati teh aya dina diri sewang-sewangan, mata baik ucap tekad laku lampah urang teh di alalajar lah, teu aya guru teu aya murid, hirup di alam dunya mah sadayana oge diajar. Sakitu tisimkuring mudah-mudahan inti saripatina tiasa kacandak anu awona entong dicandak. Mudah-mudahan ieu para leluhur mere ciri kanggo urang sadayana pikeun jang katerusna anak incuk urang teh mika nyaho. Da saya kikian oge ku aki di papatahan bisi jaga nenggeto urang paeh tuluikeun cara anak kieu cara anak kitu, masalah kurang leuwihna ngaranna gede ajar. Ulah sok dibeber-beaskeun tina kasalahan jelema. Kadek da ngaranna gede ajar. Eueuh jelema nu sampurna. Manusia mah dalam dunia ge dialajar. Eueuh nu pinter. Kabeh oge barudo. Da kusabab aya inung urang, inung bapa urang, aya aki urang ngadadak jadi pinter. Urang bisa ngaji, bisa sholat. Tah di dieu jasa perjuangan anak.
dicekapan sakitu disin kuring ngada tawakuf anu kasuhun nya langkung paos nama ngketos ieu merentos beres nyiraman mudah-mudahan ieu teh ciri badan urang berarti kudu dibersihan para leluhur oge meur kahayang teh kitu saling bersihan hati saling mikanya hati kadeudeuk kanyaah ulas asihna dirajaralan nalasa buyunan sarigi saigalan sahade sapehanean ameh gemah ripah roh jinawi tah di dieu papagon Ciamis ayuna mah hayuna kadatuan yeuh geura balalik kana purwadaksi urang sangka naon kaaji rasa urang nu sabenerna jadi datang ti mana balik ti mana jeung erek naon urang di alam dunya tah sakitu kolot nu mereka deduh mereka nyaah pek taruluykeun jasa-jasa perjuangan urang can anggeus taruhun berjuangkeun syariat Islam bae can beres mantang anu mika cinta anu ngamumule pek tuluykeun cekapeun sakitu mangga anu can lajengkeun kana tawasul nada dihapunten ka para sepuh bini sepuh sim kuring kumawantun cumarios kumawantun ngedal bahasa anu teu sapagodos nada ditawakuf anu kasuhun ka para sepuh sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah tahlil tahmid kalimat thayyibah parantos dikumandangkeun mudah-mudahan aya ridho aya widi mantena barokahna wasilahna ti kanjeng Nabi Muhammad karomahna ti para alim ulama para kiai ti para wali barokahna tina sasi mulut ieu mudah-mudahan ku itikad urang hate manah urang sadayana hate bersih urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing ngajantenkeun amal ibadah amal kasayan kalawan ikhlas mudah-mudahan urang sadayana kenging magfirah ti mantana ngaturkeun nuhun ka sadayana nada tawakuf ka para sepuh ka para bini sepuh abi tos kumawantun dina ieu mimpin bilih aya pirangna nada tawakuf kanu kasuhun ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu Kang Idi namanya gede. Di Nyiraman. Gede nyiraman. Bisa sinahayan. ada siraman. Kalau lagi ceker gidang. Dan korbannya suka cina saya pasti bisa balik. Uang piung di situ bisa balik gitu korban teh ka nanti teh ka Padung. Dilinglungkeun teh nyaho balik. Lamun teu malang Karman mah balik teh mah bisa balik. Dupi ka subuh ge. Man untungna moarona di dieu. Ya nanti. Sok bro. Dan Cina kalinya kendi. Ayo pergi angin, saya angin gede. Biung Kuris sambung. Iya. Hancur. Berkeling. belajar mas tuh kerja bayar apa tak? Kayak mau
lah. Harus. Sementara itu beberapa Jambe bisa buat